Pertanyaan bagi kalau kita investasi uang pada usaha tertentu, misalnya usaha tempat pembibitan, peternakan, sekaligus pemotongan daging sapi atau kambing dengan pembagian keuntungan setiap penjualan daging tadi. Per kilogramnya kita diberi Rp1.000 dan dibayarkan awal bulan. Apakah uang yang Rp1.000 tadi termasuk riba apa bukan? Pertanyaan bagi kalau kita investasi uang pada usaha tertentu, misalnya usaha tempat pembibitan, peternakan, sekaligus pemotongan daging sapi atau kambing dengan pembagian keuntungan setiap penjualan daging tadi. Per kilogramnya kita diberi Rp1.000 dan dibayarkan awal bulan. Apakah uang yang Rp1.000 tadi termasuk riba apa bukan? Riba itu siapa kos gitu. Ieu mangga sababarakari pertanyaan kos kieu can kahalal artik bae ku hulu sia. Segala daging, segala tek-tek bengek gitu-gitu kene, itu kos bang kene. Daripada kos kieu mending nenden duit di bank bae deposito. Gitu-gitu kene. Cenah ieu mah dagang dagang kos kieu teh ngaranna kitu syirkah. Dek syirkah dek kirod sabodo teuing dagang mah aya aturanana asal urang kabehan nyaho. Artina nyaho teh kieu urang dek invest di hiji perusahaan di NASA misalnya, ulah letik-letik lah NASA lah. Urang boga modal pangletikna di NASA urang mah 1 miliar letik. Nya nama meureunanan bangsa 100 M urang 1 M. Tak urang teh mun deuk invest kudu nyaho modal keseluruhan. Nu nyana sabaraha nu ibu itu nu ibuna sama boga ibu. Oh desa ngaranna nya urang 1 miliar nyana 100 miliar nyaho tah harga modal keseluruhan geus enggeuna untung babarengan rugi babarengan ke kalkulasi urang deuk dibere sabaraha persen. Itu teteh mun cenah ieu bagina bagalna teh bagi 10 9 nyana urang hiji. Rugina geus kitu keneh nyana rugi 9 urang rugi hiji. Jadi karugi-rugina kudu babarengan. Ieu mah pan kos kitu teh hayang untungna doang. Per kilogram dibere 1.000 ai modal kabehan nyaho teu. Mun 10 urang jadi sing sabaraha duit kudu dikanyahokeun perjanjianna untung bareng rugi bareng kitu tah henteu. Tetep ceuli aing datang ka kitu bae. Cak aing teu. Mending nenden duit di bank deposito sakalian ngarebek ka neraka. Lese segitu bae sih. Urang nunda duit di tukang emas toko emas biasa sokara itu Tasikmalaya. Itu Garut, Bandung, pedah nu dagang nanti tetangga atau kawauh. Engke urang dibere per bulana, kadang-kadang sok dibere urang teh gitu 500.000 atau 1 juta. Eta kos kitu riba lamun urang kadinyana lain nginjemkeun. Mun nginjemkeun ulah hayang dibere. Eta mah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi ta'ala. Allahu akbar. Mun aya untung atuh kudu pasini. Ye kula boga modal ye.
Jecek tukang emas ayu orang babarengan ayu sabaraha dinya modalan ye. Nukula ieu adalah 100 juta. Tah nu bapa sabaraha kudu dikanyahokeun. Nu tukang emas tah sabaraha. Ayo urangna doang mah nyaho itu teu jaho riba ngaranna. Ieu kudu nyaho nu bapa sabaraha nu kula mah 1 miliar. Oh, kula mah 100. Saya geus. Jadi engke pembukuanana tiap bulan kudu dikanyahokeun ku kabehan pan babarengan dagangna. Manya babarengan nu nyahona tukang emas doang urang henteu. Ih, pikir atuh ku hulu sia. Ai babarengan kudu nyaho, guys. Kumpulan nih 100 sebulan sekali atau seminggu sekali penjualan poe anu tanggal sekian ieu sekian tuh. Jadi sebulan keuntungan sekian ya. Tak berarti ya orang bagi 10 kula 9 maneh hiji. Bulan kedua gitu kena bulan ketilu tah ieu rugi bulan anu rugi. Jadi ai kerugian dina bulan ieu kerugianna 10 juta. Geus aing 9 juta rugi sia 1 juta. Daek teh sia kitu tah. Terus kitu eta ngaranna babarengan. Ieu urang hayang untungna doang. Dagang sapina ge teh nyaho nimbangna saha. Aju kumaha geus teu jaho bae tukang non gitu ngaranna tukang sampe diajak dagang daging mal beres kudu nyaho kabehan dek di toko emas dek di pabrik nasa dek di perusahaan daging kudu nyaho kabehan mun limaan modal keseluruhan sekian 1 miliar. Si A sekian, si B sekian, si C sekian, si D sekian. Nah, si C sekian. Terketahui modal keseluruhan di A, B, C, D, E. Dah kanyahoan, kuari ndek bagi kumaha. Itu geus untungna bareng, rugi bareng. Ieu mah pan lain, mun da duit di toko emas sebulan ngalir, giliran rugi bae dicokot pan duitna. Pak gara-gara lah ya mesti kabulu bahaya cenah ya duit cokot embung rugi eta geus kitu riba geus dikieu-kieu ge riba bae kajian kumaha kecuali nuturkeun sakumaha tadi. Saya punya hutang sama orang tua tanpa diketahui oleh kakak dan adik saya. Sebelum sempat bayar kedua orang tua saya telah wafat. Bagaimana cara saya membayar hutang tadi atau harus diserahkan kemana? Gampang, tadi ya baik aingkeun. Ahli waris tuh lantaran eta termasuk tirkah, jadi bagikeun ke ahli waris, bayarkeun heula, aju bagikeun ke ahli waris. Kemudian misalkan saya punya hutang emas 5 gram ke Ki Umar tahun 2010, tahun 2011 saya mau bayar tapi Umar minta diganti sama uang dengan harga emas sekarang. Apakah boleh menurut agama permintaan untuk menang bae hutang emas ngan ku emas deui. Mun tadina 10 gram bayar 10 gram deui. Tahun kamari hutang 10 gram ku ari 10 gram. Kabeneran hayang ku duit bae tinggal diduitkeun bae sabaraha duit. Ya geus kitu mah teh mah geus babarin aja deui.